Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil imani wal islam wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yamunna alaina bil ihsan wa bi baqa'i dzalika kullih wa kamali dzalika kullih wa irtiqa' darajati dzalika kullih ila ma la nihayata laha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah nu mulia, wabil khusus para kasepuhan oge tokoh-tokoh masyarakat sinareng aparat anu kalintang dihormatina, wabil khusus sahibul bait Kang Haji Ojan sakula warga oge kedua mempelai Neng Sela sinareng Jang Sukron anu enggal keneh parantos ngalaksanakeun akad pernikahan, parantos mulai menginjak kana alam rumah tangga. Anu kalintang didoakeun muga-muga urang sadayana khususna sahibul bait sareng panganten baru ku Allah Ta'ala salamina dihujanan kalayan hujan welas asihna di dunya rawuh di akhirat, oge hujan barokahna di dunya rawuh di akhirat, hujan pangampurana di dunya rawuh di akhirat, oge hujan nikmatna anugerahna di dunya rawuh di akhirat. Oge moga-moga ieu Neng Sela sareng Jang Sukron rumah tanggana sing diabadikeun nepi ka surga. Oge dipaparinan pituduh pitulung ku Allah Ta'ala kana sagala hal anu dipikaridho ku mantenanana. Oge dipaparinan pituduh pitulung ku Allah dina ngawangun sagala kamaslahatan hirupna di dunya jeung ngawangun agamana
ngawangun imanna, islamna, ihsanna, ngawangun katakwaanana ka Allah. Anu ieu wangunan adalah wangunan kasalametan, kabagjaan, kamuliaan anu abadi di akhirat. Para jamaah sadayana, urang sadayana sebagai hamba-hamba Allah oge umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang wajib syukur ka Allah. Lantaran sugrining nikmat, sugrining anugerah, sugrining kasayan ti Allah anu melimpah nu teu aya lirena. Khususna anu langkung ku urang disyukuri, anu ku Allah teu dipaparinkeun ka unggal jelema. Hanya saeutik nu dipaparinan ku Allah tina jumlah jalma nu diciptakeun ku Allah. Oge hanya saeutik anu ku Allah dipaparinan tina jumlah bangsa jin nu diciptakeun ku Allah. Nyaeta anugerah iman, anugerah Islam, beh dituna anugerah ihsan. Anugerah ieu kudu leuwih disyukuri. Ari iman, Islam, ihsan teh nyaeta ilmu tatanan. Hiji ilmu tatanan hate. Dua ilmu tatanan jasad. Tatanan hate nyaeta ilmu iman, ilmu keyakinan. Boh ka Allah Jalla Jalaluhu wahdah, oge kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para nabi, ka para rasul alaihimus salatu wassalam sadayana, oge keimanan, keyakinan ka para malaikat Allah, keyakinan karena Quran, oge karena sadaya kitab-kitab Allah, keyakinan karena poe kiamah sareng karena tanda-tandana, keyakinan ka alam akhirat, nepika ujungna kahirupan bangsa jalma bangsa jin nyaeta surga keur jalma anu iman, saneng-eneng di surga. Muga urang sadayana sing jadi ahli surga. Oge alam kehirupan anu terakhir nu kadua nyaeta neraka, nar, seuneu siksaan. Alam seuneu, alam siksaan. Eta keur jalma anu kafir abadi di dinya. Muga urang sadayana ditebihkeun tina siksa neraka.
Oge ye siksa neraka keur jalma anu boga iman tapi ngotoran imana ku maksiat ku kamunkaran dina hirupna sarta henteu kungsi tobat heula memeh mautna. Oge teu aya anu nyafaatan ka manehanana boh nabi, boh rasul, boh wali, boh ulama, boh syuhada. Oge teu dihampura ku Allah dosana. Maka ye jalma ku Allah diasupkeun heula kana seuneu neraka. Tapi henteu diabadikeun ku Allah dina narakana. Nepi ka beakna masa siksaan terus ku Allah dikaluarkeun tina alam neraka dipindahkeun ka alam surga diabadikeun di surga. Oge kayakinan teh deui kayakinan kana papasten kana takdir hade goreng ti Allah. Tayeu tatanan hate anu kahiji, ilmu tatanan hate anu kahiji nyaeta ilmu keimanan. Ilmu tatanan hate anu kadua nyaeta ilmu akhlak. Ilmu tatanan sifat-sifat oge akhlak-akhlak nyucikeun hate tina sakabeh sifat-sifat oge akhlak-akhlak anu tercela. Taya disebut ilmu ihsan. Ilmu anu katilu ilmu tatanan jasad, yakni kalakuan jasad, termasuk ucapan-ucapan lisan. Naon nu kudu dipigawe ku jasad, naon nu kudu ditinggalkeun ku jasad. Ta ieu ngaranna ilmu Islam. Islam mah nata kalakuan jasad, nata ucapan-ucapan lisan. Ari iman jeung ihsan mah nata hate. Ku Allah Subhanahu wa ta'ala ieu ilmu diwahyukeun kasadaya para rasulna alaihi wassalatu wassalam, wabil khusus kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ku Nabi urang dipraktekeun ieu sadaya keilmuanana. Lajeng ku jungjunan oge diwurukeun, ditablegkeun, ditarbiyahkeun ka ummatna, ka keluargana, ka para sahabatna, setahap demi setahap. Dugika sadaya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatna
janten jalmi-jalmi anu alam manahna tertata dina kayakinanana, dina akhlak-akhlakna anu terpuji, alam manahna estuning bersih tina sadaya sifat-sifat akhlak-akhlak nu tercela. Oge alam jasadna sadayana tertata rapih pada ngajalankeun naon bae nu diparentahkeun ku Allah, imma nu hubunganana langsung sareng Allah wa imma nu hubunganana sareng papada makhluk Allah. Oge ngajauhan sagala anu dilarang ku Allah, imma nu hubunganana sareng Allah wa imma nu hubunganana sareng papada makhluk Allah. Hirup jadi tertata sehingga antara alam hate jeung alam jasad sinkron. Alam hatena suci, bersih, caang, wangi, terpuji, mulia. Alam jasadna oge sarua, suci, bersih, wangi, mulia. Karena ditata sadayana kalawan ilmu keimanan, kalawan ilmu ihsan jeung ilmu Islam. Anu ieu ilmu teh mencakup lahir batina manusia, mencakup segala gerak-gerik situasi kondisi jalma jeung bangsa jin, mencakup sakabeh hubungan manusia, imma hubungan dirina jeung Allah wa imma hubungan dirina jeung papada makhluk Allah wa imma hubungan dirina jeung dirina pribadi. Sehingga para sahabat Nabi oge keluarga Nabi kalayan didikan tarbiyahna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten jalmi anu sampurna nu disebut insan kamil. Anu sampurna teh sampurna penataan alam hatena ku iman jeung ihsan, sampurna penataan alam jasadna nyaeta ku syariat Islam. Nu hubungan sareng Allah, nu hubungan sareng papada makhluk Allah. Nu hubungan sareng Allah seperti sholat, seperti saum, seperti munggah haji, ya, seperti urang maca Quran, seperti zikir, tasbih. Nah, ya hubunganana sareng Allah. Kalimat thayyibah, ngadua ke Allah Ta'ala. Aya nu hubunganana sareng papada makhluk Allah. Diatur ku Allah Ta'ala. Hubungan antara suami jeung istri, didinya aya aturan Allah nu kudu dijalankeun baik ku alam hatena maupun ku alam jasadna. Hubungan indung bapa jeung anak, hubungan jeung kulawarga anu deukeut, hubungan jeung karabat-karabat dulur-dulur anu renggang, hubungan
ejeng tatangga, hubungan ejeng sobat, hubungan ejeng papada muslim, hubungan antara pemerintah jeung rakyat, hubungan antara guru jeung murid, hubungan antara dunungan jeung karyawan jeung pembantu, hubungan jeung papada jelema walaupun non muslim, hubungan jeung papada makhluk Allah termasuk satu hewan. Didinya aya aturan Allah, didinya aya ilmu Allah nu ngatur nu nata. Subhanallah, maka orang wajib syukur ke Allah. Sebab jalma anu iman mah, jalma nu Islam mah, hirupna teh tertata lahirna batina kalawan penataan Allah. Alam hatena ditata ku Allah ku ilmu penataan keimanan jeung ihsan. Alam jasadna ku Allah ditata kalawan ilmu Islam ku syariat Islam. Sehingga gerak-gerik jalma mukmin, jalma anu takwa ka Allah Ta'ala, estuning pinuh ku ridho Allah, estuning pinuh ku hidayah ti Allah, estuning caang kalawan cahaya pituduh Allah, estuning pinuh ku rahmat sareng kaberkahan ti Allah, estuning pinuh ku ganjaran ti Allah, hari-harina jadi ganjaran, jadi ganjaran, jadi ganjaran anu ku Allah Ta'ala disimpen dina gudang anu jaga yaumal kiamah ku Allah rek dipaparinkeun ladang naon eta ladang tertatana natakna ati jeung natakna jasad kalawan ilmu iman, ilmu ihsan jeung ilmu Islam. Segala garapan hirupna tertata sadayana mengikuti kana pituduhna Allah. Naon bae? Imma keur nyorangan wa imma keur aya batur. Imma dina hubungan sareng Allah secara khusus, wa imma hubungan jeung papada jalma bahkan jeung papada makhluk. Estuning pinuh ku pituduh Allah jalla jalaluhu wahda. Sehingga teu ngalakonan naon bae nu dilakonan angin karana ngikuti kana pituduh Allah. Teninggalkeun naon bae nu ditinggalkeun angin karena mengikuti kana pituduh Allah. Allah Rasul salilana anu terus ditetep ku hate. Maka jalma-jalma nu beriman diwajibkeun ku Allah nyiar ilmu. Nyaeta ilmu nu bieu teh ilmu penataan hate jeung penataan alam jasad, nyaeta ilmu iman. Keur penataan hate teh deui ilmu ihsan. Ilmu penataan jasad nyaeta ilmu Islam. Urang diparentahkeun ngaji ilmu eta ka ulama supaya ati urang tertata, supaya alam jasad ieu tertata. Ulah nepi ka
teu boga pituduh ti Allah Ta'ala. Ulah nepika atas dasar kumaha ceuk kahayang hawa nafsu atawa ceuk kaembungna. Komo lamun ceuk kahayang setan iblis. Di mana orang terus ngagali ilmu Allah tentang ilmu eta, tuluy hirup orang sina ngikuti karena isyarat-isyarat Allah, isyarat-isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nungtut sambil ngaji, semakin bertambah ilmu dan langsung ke urang praktekeun, bertambah ilmu langsung dipraktekeun, bertambah ilmu langsung dipraktekeun, maka alam hati semakin tertata, alam jasad semakin tertata. Maka didinya urang boga harapan masa depan anu gemilang. Naon disayagikeun ku Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, disayogikeun ganjaran-ganjaran ke dina poe kiamat. Warna-warni anugerah geus disayagikeun. Tina naon eta teh? Tina ladang ngikuti kana pituduh Allah. Alam hate ngikuti kana pituduh Allah, alam jasad ngikuti kana pituduh Allah. Tak iya pituduh Allah kudu diteangan ku urang. Nyaeta ilmu Allah teh melalui para ulama-ulama Allah. Teangan ku urang aji bab keimanan sing tuntas. Terapkeun dina ati. Aji bab ihsan bab akhlak teh sing tuntas. Wangun dina ati. Aji bab syariat Islam sing tuntas. Wangun dina alam jasad. Sebab ilmu syariat Islam ayana dina alam jasad ieu. Seperti nu tadi kubuya diuningakeun mun hubungan jeung Allah seperti salat, seperti zakat, seperti saum, seperti haji. Aya nu hubungan jeung papada jelema seperti zakat, eta mah hubunganana jeung jelema. Ya, sedekah jariyah tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Kan? Salaki ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi bojo, bojo ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi salaki, inung bapak ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi anak, anak ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi inung bapak. Kitu guru ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi murid, murid ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi guru. Pamarentah ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi rakyat, rakyat ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi pamarentah. Dunungan ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi karyawan, karyawan ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi dunungan. Tuh, tatangga jeung tatangga pada saling ngalaksanakeun kewajiban, muslim jeung muslim pada saling ngalaksanakeun kewajiban, jalma jeung papada jalma walaupun lain muslim pada ngalaksanakeun kewajiban. Tuh, urang jeung sato hewan ge ngalaksanakeun kewajiban. Sabab aya kewajiban anu diwajibkeun ku Allah ka urang. Ya, beh dieuna nu disunatkeun. Aya hubungan jeung papada jelema. Aya nu gering kudu dilongok. Aya anu maot kudu di pulasara. Gitu kan? Diibakan, di kapanan, di solatan, di kurebkeun. Tambahan di urang di tahlilan. Kan? Kula warga almarhum ku urang teh dihibur di takziahan.
Tuh aya tatangga atawa dulur ngayakeun walimah nikah, walimah khitan, walimah itu walimah ieu, syukuran itu syukuran ieu, itu kan ngondang ka urang. Ku urang kudu didatangan. Ta ieu mah Islam ieu. Di mana papanggih urang teh jeung sasama muslim kudu ngucapkeun salam. Nu kapiheulaan kan salamna kudu ngajawab salam. Tuh, nepi ka sasalaman, rangku-rangkulan, senyum manis, dipayuneun papada. Tak ieu syariat Islam ieu. Syariat Islam. Nyarios anu lemah lembut, nyarios anu sopan, nyarios anu sae. Ya, dina cariosan. Ieu Islam. Nyarios nu jujur, dan teu meunang bohong, teu meunang jalir janji, teu meunang nyaritakeun kagorengan batur, kakurangan batur, teu meunang ngahina batur, teu meunang ngageugeuikeun batur. Tuh, teu meunang nyarekan batur, teu meunang ngaruksak harta batur, teu meunang ngarampas hak batur, teu meunang oge ya nganyerikeun kana hate batur, teu meunang nganyerikeun kana jasad batur, beh dituna nepi ka ngabunuh, teu meunang ngaruksak diri, teu meunang ngaruksak nu sejen. Najan sakepur apu teu meunang ngaruksak. Dek ngaruksak akal, rek ngaruksak kan jasad, rek ngaruksak harta. Boh nisbat kana diri pribadi, boh kanu sajen teu meunang. Ta ieu Islam ieu. Sampai Islam mah teu ayana dina alam jasad. Ya. Ayana dina alam jasad. Nah, yo aturan ti Allah anu kalintang agungna. Masya Allah tabarakallah. Lamun dijalankeun ajaran Allah, ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam ati jelema bakal indah saindah-indahna. Bakal wangi sawangi-wangina, bakal bercahaya anu luar biasa. Bakal suci sasuci-sucina, bakal terpuji jeung mulia samulia-muliana. Ahli-ahli alam batin seperti para malaikat, oge sepertos hamba-hamba Allah anu dipaparinan ilmu kasyaf ku Allah sehingga bisa ningali kana alam atina jalma pada nyakseni sadayana kana agungna ieu jalma. Karena terpuji na ieu jalma. Karena dina atina pinuh ku keyakinan, dina atina pinuh ku akhlak anu mulia, dina atina bersih tina sakabeh sifat jeung akhlak anu tercela. Ditingali ku ahli dhahir anu hanya bisa ningali kana dhahirna, di mana hamba Allah ngajalankeun syariat Islam ku jasadna, maka alam jasad jadi indah. Alam jasad jadi mulia. Alam jasad jadi suci. Alam jasad jadi wangi. Allah. Kunaon eta teh? Apan eta ku amalan-amalan Islam. Apan bersih tina amalan-amalan jasad anu tercela, amalan-amalan jasad anu munkar. Amalan-amalan jasad anu dilarang ku Allah Ta'ala, suci. Didangukeun ucapanana begitu indah, berbobot maknana. Masya Allah, mata genah kadanguna, mata genah cara cepna kana ati, itu kan? Ditingali dedeg pangadegna tina rambut, tapi kadampa sampean, rambutna rapi, wangi, bersih, apan ngajalankeun Islam. Wudu diraksa, mandi diraksa, gitu lain. Bersih tina najis dijalankeun.
bersih tina hadas ageng tina hadas alit. Tuh tuli nganggo wangi-wangian, yuk nganggo angoan tutup orat anu rapi gitu kan. Masya Allah. Malah dugika Nabi manyontoan nganggo celak pameget ke nganggo celak benten nu nganggo celak jeung teu nganggo celak benten. Lamun teu nganggo celak masih si soca teh rada bias. Nya. Gitu kan? Benten sareng nu nganggo celak. Da nganggo celak teh lain awewe wungkul. Da ku Nabi ge dicontohan nganggo celak. Nganggo sesengitan Nabi nyontohan nganggo sesengitan, meresan rambut Nabi nyontohan meresan rambut, rapih anggoan, kan? Bersih tempat, bersih bumi, bersih buruan, bersih masjid, wangi. Pan itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Caroge ngajalankeun kawajibanana kanu jadi bojo. Ngabiayaan, ngaresikoan, tuang leutna, anggoanana, kan? Nempatkeun bojo di tempat anu layak huni. Terus kumaha deui? Ya. Monokan nu jadi bojo. Tuluy kumaha deui? Ngawurukan kabun nu jadi bojo kana bag-bagan kamaslahatan kahirupan dunya jeung kana bag-bagan agama. Otomatis si bojo teh bahagia. Sabab bubutuh hirup di pinuhan kudu jadi salaki. Tuh kan? Peutingna dikeukepan atau henteu? Nya atuh. Masya Allah, tempatna dipernahkeun. Di pakaian kudu jadi salaki. Diwurukan kudu jadi salaki. Atuh jadi hormat ka salaki teh. Da diwurukan kudu jadi salaki. Keur mah gitu kan dibiayaan. Kabutuhan tuang leutna, kabutuhan anggoanana, katamah-tamah dikeukepan. Katamah-tamah diimahan. Katamah-tamah diwurukan. Piraku tegud. Kan? Ajib? Ajib eta. Tuhnya. Naon eta teh nepi ka awewe bungah kitu, Masya Allah. Karena salaki ngajalankeun Islam. Nukur dilakonan ku jasa dia. Kan? Istri kayak gitu. Istri ngajalankeun kewajiban kanu jadi caroge. Naon? Nyaeta taat kanu jadi caroge. Kumaha sor aa we. Neng, urang ngalih ayeuna mah mangga. Tong mereka doang dah hayang jeung si emak. Da hayang deket jeung si bapa. Ulah ari geus boga salaki mah. Ulah. Dan tingali kumaha kapalaina caroge. Caroge palai ngontrak ngiring kan. Kan? Caroge palai di dia ngiring mangga. Genah teh ka salakina oge nya. Teu ngabangkang kanu jadi caroge. Beda jeung nu nolak wae kanu jadi caroge. Jolbeg we kana ati teh, kan? Jadi teu ngeunah. Mungkin salaki teh nurut, tapi jadi aya kuciwa, aya raheut dina mana anu ieu teh lamun raheut ieu numpuk ka dituna teh ieu teh bisa nurunkeun naon volume cinta. Nurunkeun volume sono. Nurunkeun volumenya ada bedegong wae diajak ka ditu ka dieu sok ngabangkang wae mung wae gitu kan atuh rek bro-broan teh teu tulus rek bro-broan teh akhirna loba sasalimpetan
beda jeung anu kasalaki teh taat mangga ya keur kaayaan kumaha bae disauran ku caroge tong make diengkekeun keur masak ge pareuman heula neng kadieu sakedap mangga gitu ulah ke heula ieu nuju masak kagok beda walaupun salaki di mana bijaksana ya kan walaupun salaki teh memaklumi keur masak tapi beda rasa kana atir salaki ya beda apa di lalaki ya ieu lalaki ya si ingat di bejaan ku buya beda jeung kieu neng ieu gerak ka dieu sakedap gitu kan mangga cepret pareuman heula keur masak oge gidig langsung aya naon ya sono kan kadi atuh meuni mawa kan ulah meni mangga oke. Ya, siap kan siap kumaha neng ibak heula entong cek teh pamana tuh entong neng gitu kan entong meureun teh resep eta teh karena bau awak kurang bau kesang kurang keun bae aya resepeun mah da jelema teh kadang-kadang resep teh ieu lain kanu seungit tungkul kana jengkol peuteuy ge nu bau resep udud ge apan resepan eta teh bau belenok gitu kan tuh keun wae kitu namun diajak bercinta ulah dingke-engke kawajiban istri masrahkeun awak sakujur ti luhur sausap rambut dugi ka handap sausap dampar kagungan mangga palai kumaha ya gitu ku urang teh ditantang caroge teh ditantang ulah ke heula atuh ke heula atuh dek masak heula euy kabur leuleus ya eta teh jadi kuciwa kita teh mentegeg sabab kapeng lalaki mah keur sono ieu ngabijaan keur sono hayang harita keneh bercinta teh gitu kan tuluy ieu pamajikan naon beberes heula najan sakedeung teu tulus ye teu tulus da geus leungit mah hese dipaksakeun benernya da sonona geus eueuh tuh kan tangke teh ulisina numpuk ulah jadi kudu kesempatan salaki keur nyengsreng buru-buru siapa mangga itu kan kajeleng langsung kudu kitu kan ulah ke meresan heula kan atau jadi tali rapia deui nah gitu leres bapak-bapak tuh komo beki kolot sok punungan meni gampang punungan teh ya beda antara nu bujangan jeung antara anu geus rada kolot beda eta mah kedah digulang gaper digugahkeun diusapan dikitukeun dikieukeun teh tah kade awewe ya ulah sok talangke ke heula ulah gitu kan ulah langsung gue keur nyeuseuh keur naon oge gitu kan pokona mah langsung siap gitu urang bisi ngarasa teu pede pedah ayeuna can ibak urang taros we caroge gitu kan kumaha ieu teh acan ibak cek caroge teh entong ibak ulah sok wawanianan alusanan mandi heula ai geus beres mandi geus ngageuli segala diwedak har geuning leuleus
Sia rugi sia. Rugi sia rugi. Rugi. Tuh, tungtungna teh ngahuleng we pan maneh ge. Ha si ece ngahuleng we na. Hah? Tuluy ngahuleng jentul. Tah geus kitu kumaha sok? Maneh sia geus kitu. Saya ya kan pengalaman kan? Gitu. Tah gitu nya taat ka salaki teh ulah sok naon cenah? Talang ke keur masak ge paruman heula komporna. Keur nyeuseuf ge auna seuseheun kitu. Kade. Kan? Entong aja di alus-alus heula, dibeungkeutkeun heula rambut ke anu antosan heula bade beungkeut heula rambut. Kaburu leuleus ya. Ulah. Keun sayeuna we tingali tah situasi kondisi salaki kudu ditingali ku urang. Ya, ulah sina kuciwa heula. Ulah. Tah kewajiban awewe teh kitu. Komo mun dikorekkeun teu meunang doraka nu panggede-gedena. Tuluy make jeung hayang naon? Hayang aya naon ceuk paribasana ayeuna mah? Buruhan. Sok ayeuna dipasihan ku Neng. Tapi baso. Ulah. Ya, ulah. Alhamdulillah. Tas maghrib. Alhamdulillah. Sakitu we heulaanan sing manfaat keur sarareanya. Sing barokah nya. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.